Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wastapun Fazriah Fitri Haswidi, mahasiswi program studi pendidikan Basa Sunda Entragan 2023. Di dieu simkuring baris medar tutorial ngeunaan diajar aksara Sunda make aplikasi Ngaksara Versal. Panasaran teu sih kumaha carana sareng tutorial ngedit videona? Janten searching wae di Google Ngaksara Versal App. Nah, di dieu langsung keluar wae website Ngaksara. Nanging sateacana aksara Sunda teh mangrupa sistem ulikan tradisional anu digunakeun ku masyarakat Sunda di wewengkon kulon Pulau Jawa. Aksara ieu teh diwangun ku huruf-huruf khusus anu ngawangun kecap dina basa Sunda, sanajan bisa dipake pikeun basa sejen, pamakeanana ngan di wewengkon Sunda. Dina kamekaranana, aksara Sunda miboga sababaraha jenis aksara. Nu kahiji aya aksara ngalageuna atanapi konsonan. Aksara ngalageuna nyaeta huruf konsonan dasar, jumlahna rupi-rupi, aya 18 nepi ka 23 huruf. Nu paling umum teh nyaeta ka, ga, ngaca, ja, nya, tada, napa bama, yaralawa. Dina sababaraha sumber nambihan huruf anyar sapertos fa, ka, sa, zaka, jeung sya. Tah nu kadua aya aksara suara nyaeta aksara vokal. Huruf vokal dina aksara Sunda aya a, i, u, e, o, jeung e. Teras aya aksara angka. Dina aksara Sunda miboga angka sorangan tina 0 dugi ka 8. Aya oge aksara rarangkeun nyaeta pikeun nambahkeun tanda baca dina aksara Sunda. Aksara Sunda oge dilengkepan ku rupi-rupi tanda baca, disebutna rarangkeun, pikeun nunjukeun parobahan sora, konsonan rangkap, jeung sajabana. Aksara Sunda kuno teh mulai digunakeun ti abad 14 dugi ka 18, utamina mah dina masa Karajaan Sunda. Tah kukituna langsung wae kana fitur konverter. Di dieu teh contohna aya simkuring nuju diajar bahasa Sunda. Tah langsung hasilna aya di palebah katuhu. Ditinggal tina rangkeun aksarana sareng sagala rupina ieu teh teu aya kasalahan. Sareng aya contoh nu kadua nyaeta bahasa Sunda mangrupa warisan budaya nu kudu diriksa. Ditilik tina contoh di luhur ngagunakeunna praktis pisan kan baraya. Tah aya deui cenah contohna teh. Contohna sampurasun. Sampurasun kumaha damang. Tuh, sae pisan kan websitena. Website Ngaksara Versal teh parantos aya di tahun 2022. Website Ngaksara Versal langsung ngatranslate aksara Latin ka aksara Sunda otomatis kalayan bener pisan. Tiasa ditinggal wae hasilna di palebah katuhu. Tah baraya naha kedah milih website Ngaksara Versal sabab ieu website teh kacida sae pisan, teu aya kasalahan jeung detail aksarana ge lengkep pisan. Pangsaena. Tah sakitu cenah baraya tutorial ngagunakeun website Ngaksara Versal dina pangajaran aksara Sunda. Mugia ieu video tutorial teh seueur mangpaatna kanggo nu nongton. Hatur nuhun, ulah hilap subscribe sareng di like video ieu nya. Komen oge.